Semesta bertasbih padamu, sucikan dirimu, lafazkan asmamu. Gunung-gunung bintang makhlukmu, mentari rembulan tunduk taat padamu. Agungkan dan tak pernah terhenti, burung yang terbang di angkasa, di laut pun semua mensucikan asmamu. Tiada satu pun pengingkaran alam padamu, tiada satu pun pengingkaran hati setia makhluk. Subhanallah, 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 subhana malik. Maha
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji rawa syukur mungkagungan Allah hungkul nu mana alhamdulillah urang sadaya tiasa dipatepung labung pamprok jonghok patepang larai dina haplah mubarakah ieu. Mudah-mudahan janten sabab diangkat derajat urang sadaya. Teu hilap salawat wa salam mugia salamina nambihan tegasna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilap ka para sahabat, ka para tabi'in tugdubikeun urang sadaya mudah-mudahan turut tumut kana ajaran mantunna. Amin. Insyaallah sim kuring sabaraha kanca di dieu baris medarkeun calung dakwah arahan Al Ustad Wawan SPDI anu insyaallah diwuwuh ku pangarsana Abah Guyur Satria Permana. Insyaallah dina danget ieu urang kawitan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Ari nu disangakeun Ustad ai kuru nyongrup calung. Kerek mimiti ieu teh ke loba deui keanehanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nu nalaukna karama para bahayam na cecempe nu dariuk cukup loba ngajawab salam teragem kabeh. Melak jati sisi leuweung di banyuran make cai bisi tadi keur malaweng urang ajaran sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, sadar, muga-mugi nu ngawaler salam kalayan ikhlas tur sadar sing lebet surga. Anu teu ngawaler salam sing lebet angin. Mudah-mudahan anu serempak ngawaler salam ku Allah sing dilunaskeun sametanana.
beda bedas cing cirining gede tanaga mantong suudon. Alhamdulillahil awal qabla kulil awal wal akhiru ba'da kulil akhir. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. Amma ba'd fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tipayun urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur kagungan Allah Subhanahu wa taala damelanan urang sadaya selaku makhlukna anu kalayan kudrat miwah irodat mantena. Alhamdulillah simkuring secara pribadi miwah sareng-rengan tiasa dianjogkeun ka ieu patempatan. Mudah-mudahan tepangna urang sadayana janten wasilah cukang lantaran lungsurna rahmat Allah Subhanahu wa taala khusus kana ngagaduhan maksad umumna kangge ka urang sadayana. Salawat kali salam mugia salamina lumungsur ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulawargi sahabat tabiin tabi'in tubdi ka urang sadaya salaku umatna anu turut tumut kana ajaran nu dicandak ku mantena. Master of ceremony ngarti teu? Nu paingan colohok. Sunakeun ulah. Sunakeun muncek nini-nini panarti buanci budak ngora pembawa acara mun kolot sok nyebut protokol. Anu parantos masihan lorong rang waktos tina ieu kasempetan simkuring dipasihan kalaluasaan tempat nieuh waktos. Alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak aneh nu digerowan ustad kurunyung budak mawa calung abdi leuwih aneh umur-umuran pangaosan kaditu kadieu jigahna Jawa Barat geus kakuriling malah bulan kamari kerek leuwih ti Sulawesi jeung Kalimantan. Kakara di Tanjung Sari aya nu hajat 1 kilometer ke panggung. Tadi teh rek dipangnyewakeun ojek deka mana paras mana di ditu. Bagja luar biasa karek di dieu. Selidik punya selidik ternyata ieu hajat teh pinuh ku KKN. Korupsi, kolusi dan nepotisme. Pembawa acara eta teh barayana. Anu samutan dulurna. Kalebet ternyata pancakaki ngaler ngidul jeung kami teh dulur nu boga hajat teh. Kamari 2 mingon kapangkar ngajugjug ka rorompok. Nah nanyakeun cenah boga dulur ngaranna sarwangan itu jadi ustad. Dipikir dibulak-balik gableg kolot kurang kreatif ngaran bet sarua. Gok teh panggih nyaan ngaku dulur luar biasa ieu teh ka dieu teh emang. Jadi abdi teh alona kang lawan nu gaduh maksud. Maksud nama meureun beh murah ai pancakaki heula. Da mineng panggih di panggung mamawa keyboard sagala rupa teu ngaku baraya. Padahal abdi mah tiletik dididik diajar ti budak ku kolot diboga prinsip family is family, business is business. Apal artina? Dek jeung saha silih dedetkeun aya lain jeung dulur. Maruk bakal ngurangan tina target jeung dulur padahal jeung baraya sok leuwih nyok sok jero. Jadi baraya. Baraya bagja kacida kuwasilah ieu acara tepang sareng baraya. Muga-mugi we sing janten dadasar silaturahmi nyambung. Ya, margi ganjaran silaturahmi teh luar biasa. Sakumaha kauning aku sadayana baris panjang yuswa baris seueur rizkina mudah-mudahan sing katincakan ku urang sadayana.
bagja tina kanan wengi ayeuna sim kuring tiasa hadir ka ieu patempatan. Ibu bapak sadaya sateu acan ngaguar saayat sakalimaheun tina ayat atu ci Al-Qur'an oge hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihapunten anu kasuhun kakasepuhan para al mukarramun alim ulama sadayana, guru salemur ulama sadesa anu sami kusim kuring dipihormat tina dangat ayeuna, hapunten anu luar biasa. Bilih dan sim kuring mah sanes ahlina, sanes tukang nu biasa, sanes ahli nu maranti. Ieu mah etang-etang cacarekane kapun adi kacek dika anu alhamdulillah tos sehat deui dihitana mah sababaraha kapengker wengi ayeuna tasyakur binikmah ngadadasaran ya. Biasa nama pangaosan teh paragi kokobok geus dangdut beres acara bajidoran beurangna peuting pangaosan metak loba karugianan. Hiji tumis geus haseum, kadua nu neuleu raripuh batik joget beurang. Ari ayeuna mah dahareun haneut keneh, nu lalajo cara ringeus keneh, duit can dibikeun ka artis dangdut. Itu. Gede sih mah. Eta mah heureui tah. Aya duit-duit kitu da penting. Sateu acan ngaguar urang terang heula tugas masing-masing dina ieu kasempatan. Ibu bapak sadayana, ibu bapak sareng sim kuring dina ieu kasempatan urang bagi-bagi tugas. Kedah terang heula juklak juknis tugas pokok dan fungsi masing-masing supaya henteu melenting bekasnya lahan jadi carita di ujung kemudian ya. Urang bagi-bagi tugas. Mangkaning berat tibeng beratan. Tadi ku kasepuhan balik pangaosan ti dieu kudu aya tapak anu napel. Urang curiga buah-buah binunik jeding-jeding wae ka salakina da di siniran wae. Balik pangaosan teh ulah jeding ka salaki. Atuh salaki pon kitu deui, take insyaallah nih. Mata pasang. Urang bagi-bagi tugas. Tah kieu ngeunahna pangaosan deukeut jalan teh loba iklan. Tugas ibu diringkes ka dieu dina wengi ayeuna jadi 4D. Naon cenah? 4D. Tah gitu. 4D. D anu kahiji ibu-ibu teh datang. Ngecageun sinetron. Ya? Ngecageun Persib. Pangkaning teh si pangeran ramena. Tukang bubur naik haji rame deui. Da Haji Muhyiddin teh eling-eling. Hayo he kitu. Ustad ning nyaho pan sok ngaret 2 jam setengah. Ecageun. Encan mah habureuteu na NTP. Barata. Dari Banasari mana TV Banasari mah habureuteu. Datang dekna teh. Kalawan keikhlasan, kalawan kasadaran, ngecageun rupa-rupa kasibukan, jeung mejehna tutunuhna datang. D anu kadua diuk. Disayogikeun kursi. Aya nu dina kursi, aya nu dina teras bumi. Diuk. Cingrineh diukna, cinggenah. Boro-boro ngadengekeunana apalna saayat sakalimah, cacak-cacak nunutanana dina pangaosan mah jadi ibadah. Man montong nunutan atuh. Jadi ibadah. Diuk. Nu katilu dekna teh dengekeun. Suka teu suka, resep teu resep. Ya? Apa teu apa geus inget makomo wayahna kudu didengekeun. Poe ieu. Sound system maha jutaan. Ngonang ustaz jauh-jauh disadiakeun panggung nu sakieu megahna, wayahna kudu didengekeun. Da eta tugas penting ayeuna. Dengekeun. D anu kaopat lamun aya dahareun